A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu liyu'adzibahum وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allahu a'lamu bimuradi wa ma kana Allah lan lorana la syafa'allahu kulli yu'adzibahu terpen yandanyi saya Allahu min kufar Ima sa'aluhu kalawan barang kang anjaluk ya kufar wima hale utawi sirah Muhammad fihim ikut tetap ing dalam kufar ya nal azaba kana satuhun siksa iku iza nazalat tatkala tumurun ya azab amma maka sumaramba ya azab walam yu'azab ummatun lan oradan siksa sapa umat illa ba'da khuruji nabiyha wal mu'minina minna angin dalam sausana metu nabine umat wal mu'minina lan wong kang mukmin kabeh min saking umat pembakan Allah lan lan sapa Allah mu'adzibahum iku kang nyiksa ing kufar wa hum kale utaya kufar yastaghfiruna iku jaluk pangampura ya kufar kabeh itu ya gulun kira-kira ngarucap ya kufar kabeh fi dhafihim min dalam dhaf kufar gufranak jaluk pangampura ingsun ing pangampura Tuhan jaluk ingsun ing pangampura Tuhan wakila lan den ucapaken apa alhum almu'minun almustad'afuna fihim hum mutayya mustaghfirun dai kang mukmin kabeh turkang lemah kabeh fihim serta kufar kama qala kaya barang kang ada ya Allah law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima Allah lam bimradi law tazayyalu lamun misa ya mu'minun la'azzabna maka yakti sayin sunagung alladhina kafaru ingo akang pada kufur ya alladhina kafaru ya ladina minum saking kufar azaban alima kalawan siksa kang lara ngalanjutkeun ayat anu kamari Nador bin Harith siksa kaumah eta teh adalah Abu Jahal ka Gusti Allah teh menta cik Nador bin Harith atawa Abu Jahal Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik famtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, cek Abu Jahal. Lamun ieu nu dibaca ku Muhammad yani Al-Qur'an teh eta bener ti Gusti. Coba atuh bere tanda kabeneranana. Kami hujanan batu habak ti langit. Atawa coba kami turunan siksa nu pohara atas keingkaran kami terhadap Al-Qur'anul Karim. Ulah asa-asa siksa kami. Katakan ngahina atau mementalin lalaga. Masya Allah, ngahina atau ngelain lalaga. Bahasa-bahasa penghinaan teh kira-kira orang Arab mah nang tangan ka Gusti Allah seperti eta. Kumaha jawaban Gusti Allah? Dijawab ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Muhammad bejakeun ka kufar-kufar Quraisy anunya nangis ngahina ka anjeun termasuk ngahinakeun ka kaula tapi kieu menta siksa mah menta bae cuman wa makana Allahu liyu'adzibahum teu aya Gusti Allah teh eta jiksa kalawan pasti ka para kufar wa anta fihim bari anjeun teh masih kene aya di tengah-tengah kufar moal aya Allah nyiksa ka hiji kaum nabina aya keneh di dinya moal aya lantaran siksa di mana turun kapan sumarambah kabeh dele tsunami ketika Allah nyiksa di dinya aya kiai di dinya aya santri di dinya teh mungkin aya wali Allah di dinya teh meureun aya jelema soleh tapi ketika diturunan siksa tuh kabeh walaupun karasana beda-beda wali Allah mah dicabut memeh terjadi solihin dicabut nyawana memeh terjadi kadeleuna secara kasat mata mah bareng bae disiksa ku tsunami padahal mah dicabut heula dari maut ti heula karak datang sudah. Urang teh nyawanya Allah nu maha uningan. Walaupun gitu tapi tetap baik kasiksa secara zahir. Nabi memboal aya umat lah disiksa nabina di dinya keneh malah. Sedangkan anjeun di dinya eta Nador bin Haris nang tangan siksa menta dihujanan batu ti langit atawa siksa anu pohara sedangkan anjeun di dinya keneh Muhammad moal terjadi siksa. Kangjeng Nabi Lut kaumna deuk disiksa Kangjeng Nabi Lut nah disilibkeun heula Kangjeng Nabi Hud deuk disiksa kaumna ku angin Kangjeng Nabi Hud nah disilibkeun heula nabi-nabi anu kaumna deuk disiksa nabi nah disilibkeun Kangjeng Nabi Yunus lantaran kaum teh teu daek iman Kangjeng Nabi Yunus teh encan aya izin ti Gusti Allah ninggalkeun kaumna nyana geus ninggalkeun ti heula siksa Gusti nyana bari ninggalkeun kaum kakarek ngadoa ya Allah ya Rabb tah kaum abdi umat abdi eta teh umat Gusti ku abdi didakwahan teu daekeun nurut siksa habek nyana geus kaluar ti heula memeh dititah ku Gusti Allah cek Gusti Allah nanaon nanti si budak atuh aing heula nitah Yunus sia keluar ieu kaum deuk disiksa ieu mah sia keluar karak menta siksa emangna tuh nu mantak urang ge lamun urang jadi kiai kemudian loba fitnah ulah ninggalkeun heula pentah heula ka Gusti Allah Gusti abdi ninggalkeun ulah cek Gusti Allah sebodoh sia pancen kitu amat terus mah nabi lain naon lain kiai ge sapia kira kiai proposal sia mah nya macem-macem bae segala lapor segala naon kai ulah kitu Gusti tetep pangeran abdi nah lapor heula urang dengan cara istikharah urang deuk naon ge aya carana ya Allah ya Rabb abdi cicing di lembur ieu geus 10 tahun kemudian abdi ngajakan nu daekeun bahkan nu geus daekeun ge kuari jadi mundur babajikan abdi ge kuari kabur ya geus anak ge ieu anak hampir-hampir Gusti atuh menta abdi petunjuk aya petunjuk tubungan sia ieu pan bungan sia ngajakna sia mah yang berkat teu kena aing tuh kos kitu bae sia cicing di mamana ge coba tuh ikhlaskeun sia mah cicing di mamana ge moal datang ka teu kitu deui jangan riungna ge asal teh diberkatan we ngomongkeun sibada lain dakwah sia mah bangkawarah pan sia jieu ka ditu kabeh atuh teu ieu mah keur carita maka Allahu liyu'adzibahum di dieu teh aya rahasiahan lantaran aya lam tuni basa badakana
di dieu teh lamun cak santri mangarana lam juhud lantaran lam anu tuniba sabadakana falil juhudi bana eta teh ngaranna lam juhud aya rahasiahan lantaran di dieu kapiheulaan ku napi di mana-mana aya lam tuniba sabadakana anu dinapikeun eta ngaranna lam juhud eta teh naukidan kana pianana moal nyiksa Allah kahiji kaum nu nabina masih kene aya kene di dinya sama sakali ta eta teh Quran mah tah hese kos kituna doang ngamantepkeunana ku sabab aya makana terus aya lam liu'adzibahum eta teh berarti pasti jasa geus moal jasa Allah tah make moal jasa kalawan pasti jasa bubar tah geus pokona mah moal be Allah kudu nyiksa kaum kafir disiksa nu nabina aya kana dinya ieu dalilna moal jasa Allah kudu nyiksa kaum Quraisy wa anta fihim anjeun Muhammad masih kana aya di dinya masa atung ke kasiksa maneh moal bisa kecuali kudu sabara keluar heula nabina berikut mukminin diamankeun ku Gusti Allah wa ma kana Allahu mu'adzibahum jeung moal aya Gusti Allah nyiksa ka para kufar wa hum yastaghfirun bari eta kufar teh marentah hampura. Emang kufar minta hampura? Kufar barang ngadenge. Abu Jahal, Nador bin Harith ngomong nang tangan siksa ka Gusti Allah. Kufar sieun. Wah, asana disiksa ya urang. Daratanglah nyana ka Baitullah. Di Baitullah nyana tawaf. Bari nyana gufronak. Minta hampura Gusti, minta hampura. Leluhur kami, kepala kami, pemimpin kami ngomong gitu, ulah sampai disiksa. Tak kulantaran ningali kufar walaupun henteu Islam, walaupun teu iman, tetapi nyana tetap minta hampura ka Gusti Allah, dihargai ku Gusti Allah. Allah sangat menghargai ka kufar walaupun dia teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, tetapi nyana aya sebuah pengakuan gufronak hampura Gusti ulah datang ka disiksa ku Allah dihargai moal datang ka disiksa wakila ciksa kaul malain kitu hum al mu'minun al mustad'afuna fihim eta teh anu minta pangampura teh lain kufar tapi mu'minun anu minta pangampura ka Gusti Allah anu lemah nu teu bisa kaluar cak para mukminun teh Gusti Allah kami iman ka Gusti iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'anul Karim cuman kami kapan dek keluar teh teu daya teu upaya kami mah lemah kami mah miskin kami mah dhaif dengan kelemahan jeung kedhaifan kami ya Allah iman kami ka Gusti iman kami ka Muhammad ulah sampaikeun ka diturunan siksa Allah menghargai Masya Allah madak law tazayyalu lamun teh amah mararisa teh campur baur para mukminun jeung para kufar la'adzabna alladzina kafaru minhum adzaban alima niscaya jelema-jelema kafir teh ku kabeh disiksa kalawan siksa anu pahara diurangi ku ari teh mabok terus-terusan kafir teh zina terus-terusan jadi kafir mah encek bege encek daripada kawin lagi kok mendingan jajan aja sih si Encina ngomong gitu si Enci jajan sono masih banyak jangan kayak orang Selam mah kawin lagi ya mah lain Islam Selam orang kampung Melayu mah ngomong Selam dah tuh jangan kayak orang Selam katanya tuh kawin udah kok kalau mau jajan aja sih nih kalau gak punya uang dibere deh ku si Encina dah nuntak dosok jajan teh si engko nu mabok si engko anu judi si engko anu zina si engko
lamun teh mah teu babarengan jeung mukminin niscaya disiksa ku Gusti Allah. Law tasayyalul azabna alladziina kafaru minhum adzaban alima. Lamun mararisah mah mukminun kafirin siksaeun Allah kafir. Tah kulantaran di tengah-tengah kerumunan orang mukmin nyana ngalarang azan padahal mah azan teh ya eta teh ya kitu penangkal siksa teu nyahoun we nyana mah. Lamun kafir Kristen nyahoun bahwa azan penangkal siksa niscaya jelema teu arah azan sono lu. Gua kan ini yang yang maksiatnya, gua yang neko-nekonya, gua yang kabair nyahoun kabair jana ge, gua yang ngakuin dosa gede, lu yang nangkal udah azan sono dah, udah biarin dah berisik dah. Kulantaran jana teu nyahoun bahwa azan penangkal, atuh dilarang gunyana berisik azan. Aju negara urang na deui geus kabeuli ka ditu ngahayukeun jana dagangan demokrasina keur dijungjungkeun ku negara urang. Kajeun Quran mah disepelekeun ge. Di negara urang teh dagangan Kristen, dagangan demokrasi dibeli ku negara, tapi dagangan Kanjeng Nabi Muhammad teu pernah ditolerir. Tinggal nyiksa bae. Lamun eueuh Ki Haji nu kolot hudang ti peuting ki wallahu alam. Wallahu alam. Mantak hargai aki-aki. Tinggal orang mau kampak, lu bangun mau kencing doang apa mau tahajud lu? Ayo dah. Kalau lu cuman kencing doang, nih kampak nih. Tinggal gitu bae geus. Minimal ceulina bae sumpungan set. Tuh. Ya. Nah, iya. Dagangan kafir dibeli ku negara Indonesia. Bahkan urang geus nempok. Kok kiamat. Itu pernah ditolerir orang. Cenajang bangsa. Tapi ketika bangsa datang ke itu tidak ditolerir. Atunya dek ngarajaan saha. Pan urang warga negara. Namun ku urang ku hari dek dibongkar. Masya Allah nyeri. Urang hirup di Indonesia. Kunaon kan kula mah pengusaha gede. Siapa tuh percaya heran yang mah. Dengan pengusaha besar saya nih, maka dengan adanya amnesti sakit saya. Saya mau ngerti jatuh sapira dagang toge. Banyak siapa tuh. Masya Allah sabara lipat di negara urang kuari teh urusan tentang perpajakan. Kudu lapor deh kaditu mun teu lapor. Engke mah aya penyitaan. Engke mah lamun teu lapor sita. Mungkin tanah ge satu ketika lamun terus ya teu dipertahankeun, lamun terus dipertahankeun henteu dihapus. Engke mah mun teu lapor bisa dicokot tanah urang. Ya mah kumaha kitu lalakonna. Ji. Aju nomor polisi ge kuari urang ngontrak di polisi. Lamun urang boga nomor mobil angka hiji, boga nomor mobil angka 2 di samping pajak mobil nomor kudu dibayar. Berarti urang ngontrak di polisi titaku saha mobil-mobil urang. Negara nek berbau komunis seperti eta. Loba keneh nu kula caritakeun. Ngan kulantaran kula pengusaha gede. Tenang. Saya teh percaya ka aing. Heran aing mah. Eta emang aing mah lain. Kan atuh lah si teh nyaho lah. Ya Allah ya Rabb. Kurang kumaha jadi warga negara anu bagus, anu baik, tapi terus baik. Seakan-akan urang teh dikerowotan baik. Haju duit tak ka mana? Duitna. Nah, iyalah negara. Kok urang nyebut kitu pan aing warga Indonesia. Pan aing teh kakurung ku Bhinneka Tunggal Ika. Siaga sakedeung deui polisi jadi eureun sampah negara sia. Sampah masyarakat sia. Loba polisi jadi tetangga aing tuh jadi sampah. Moal kabal deui dia. Maka ieu tah. Sakedeung deui di samping sia polisi bakal jadi sampah masyarakat.
jadi sampah neraka siapa kan? Parang sana teu make Al-Qur'anul Karim. Dagangan batur dihayukeun, dagangan Allah, dagangan Kangjeng Nabi urang teu laku di negara urang nu mayoritas Islam. Tapi kajeun asal urang tentrem hirup. Ulah aya gontok-gontokan, saling menghargai jeung menghormati. Oh masalah. Jangan mendiskreditkan. Ngerti sih mendiskreditkan. Guys, pokoknya malah urusan aing nyawa tuh. Tulen sombong jantan mah nggak ilmu karena ge. Nah, nementak yuk urang jungjungkeun negara urang, bangsa urang, ulah saling memojokkan jeung ulah saling sikut menyikut, tetapi saling menghargai. Tinggal sakedeung deui urang bakal calon presiden. Nah, undang-undang nagarana memehna nuku urang bakal ditempo. Mana poin-poin anu kira-kira akur jeung rakyat Indonesia setujui. Ketika tidak, atuh daratang urang ka ditu. Sabaraha poin anu ditadatangan ku organisasi sia makan teu nyaho. Waktu kerenyian undang-undang untuk dilaksanakan oleh pemimpin RI 1. Kukula moal dicaritakeun organisasi anu datang, organisasi anu datang, organisasi datang. Ieu teh untuk menentang, jangan dilanjut, jangan dilanjut, jangan dilanjut. Apakah mentolerir negara? Teu pernah. Da kumaha coba? Memaksakan berarti. Eta DPR-na deui nu jara di kiai. Heran nih mah. Duh, Masya Allah. Mantak doakeun atuh aing jadi presiden ya. Atuh didoakeun kumaha? Ja ijazahna ge di dahar beurit. Mal bisa. Siap sia jadi hayang wakil moal aing mah. Hanya aing milih wakil kos kitu ajur negara. Moal aing mah. Amu parangsahana. Sangeunahna bae jadi wakil. Aduh, ya Allah. Ya namanya jadi pemimpin masjid gak duit kotak beak. Itu mau jadi negara. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iyalah orang hidup di Indonesia, tetapi orang masih kena bisa ngaji, sholat, puasa, bebas, walaupun di negara demokrasi. Iya satu keuntungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaharepna negara-negara urang anu nyekal bangsa urang talingakeun sing hade milih pemimpinna anu bisa bener-bener memimpin perahu nu keur berlayar. Wow. Sing hade awas kayak kukula di bejaan nya. Mana nu mere duit gede? Sia mah beuleumeun. Tuh, setuju tuh. Masya Allah. Teman budak tuh beresnya. Geus Allah moal nyiksa ka kufar teh sanajan nyana men tadi siksa ari anjeunna aya keneh di tengah-tengah eta kaum mah jeung teu pernah Allah nyiksa ka kaum kufar bari maranehanna minta pangampura atau mukminin nu lemah nyuhunkeun ka Gusti Allah. Allah sangat menghargai Rasulna, Allah sangat menghargai nabina, Allah sangat menghargai mukminin anu lemah, anu selalu memohon ka Allah. Berarti Allah sangat menghargai kekasih-kekasihna. Cacak-cacak kuari, eueuh wali-wali Allah, eueuh solihin-solihin, wallahu a'lam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, ngan untungna masih keneh aya nu dihargaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ne kekasih Allah, wali Allah, para solihin-solihin. Mudah-mudahan Allah teu pernah nyuwungkeun di setiap kota wali-walina, teu pernah nyuwungkeun para solihin-solihin sehingga jadi paku negara dengan ayana wali jeung ayana solihin-solihin sehingga Allah tegancang nurunkeun siksa. Amin ya rabbal. Wa ma lahum
alla yu'adzibahumullah wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ubadah lan satuhune pirang-pirang hamba iku idza asaw tatkala nyulayaan ya ubadisun awatu maka ngalihakeun quluba mulukihim ing pirang-pirang ati pirang-pirang rajana ubad alaihim ing atas ubad bisukhti wan naqamati kalawan pedu lan siksa pasamuhum maka nginakan ya muluk nginaakeun ya mulukum ing ubat sual azab ing alan siksa pala tusgilu maka aja ungkulakeun sira kabeh anfusakum ing pirang awak sira kabeh biduai kalawan ngadua alal muluki ngatasé pirang raja walakin asgilu tetapi ninungkulakeun sira kabeh anfusakum ing pirang awak sira kabeh bizikri wa tadarrung kalawan zikir lan DP ilayya maring ingsun akfikum mulukakum walakin asgulu lan tetapi nungkulakeun sira kabeh anfusakum ing pirang-pirang awak sira kabeh bizikri wa tadarrung kalawan zikir lan DP ilayya maring ingsun akfikum maka nyegah ingsun kum ing sira kabeh mulukakum ing pirang-pirang raja sira kabeh inta wis tutug ya kau ma'lamu dzalik maka urus sira kabeh zalika ing mangkono mazkur minadzikri wa tadarru wa'malu lan pada ngamal sira kabeh bihi kalawan zalik walhamdulillahi rabbil alamin tawi jenis puji kuteng tu ka Allah kang mangeran nam kabeh wasbunallah tawi kang nyukupi sumi Allah wa ni'mal wakil lan iku sabejig-bejig apa kang den wakil teh Allah. Ieu hadis nyaritakeun tentang taat eta nurut ka Allah jadi sabab datangna rahmat jeung afiat di mana hamba-hamba taat ka Gusti Allah taat tersebut teh ngajadikeun sabab kana datangna deudeuh Allah nyaah Allah datangna rahmat jeung afiat sabalikna ketika hamba-hamba henteu narurut ka Allah ieu wa innal ubada jeung sanyanyana hamba-hamba Allah idza asauli cak Allah di mana mararasiat ka kaula hawaltu qulubam mulukihim alaihi ku kaula bakal diliger bakal dipengkolkeun ditujukeun hate-hate raja timimiti camat bupati gubernur menteri datang ke presiden bakal nak bisukhti wan naqamati penuh kebenduan jeung penuh siksa masyaallah. Jadi hayang nyaho kejujuran jeung keadilan pemimpin tergantung pada masyarakatna. Ketika masyarakatna ibadah ka Gusti Allah dengan mantap, taat ka Gusti Allah, raja-raja nage bakal manut nuturkeun kehendak jeung kahayang masyarakat. Ketika masyarakatna ieu maksiat ka Gusti Allah, pemimpin-pemimpin hatena teh dibere keheul, dibere bendu, dibere hayang nyangkrem ka masyarakatna. Masyaallah karim. Nu mantak pasamuhum sual azab. Maka ngadatangkeunlah para raja-raja,
terhadap masyarakatnya soal adab karena siksaan anu keji, siksaan anu goreng. Ya Allah ya Rabb. Jadi ulah disalahkeun ku ari urang kaayaan seperti kieu teh. Ieu didedetkeun lantaran urangna kurang taat ka Gusti Allah. Ketika orang taat ka Gusti Allah, pemimpin bakal narurut. Ketika orang maksiat ka Gusti Allah, pemimpin bakal nakal. Terjadina perpajakan lantaran masyarakat teu nurut ka Gusti Allah. Terjadina amnesti lantaran masyarakat teu nurut ka Gusti Allah. Terjadina kitu tentang perpajakan kendaraan, nomor kendaraan seperti nu tadi dicaritakeun teh eta akibat dari masyarakat teh keneh. Jadi berjamaah kabeh. Kagorengan pemimpin anu ditibakeun ke masyarakat karena ulah masyarakat teh keneh. Henteu nurut. Coba di mana nurutna atuh masyarakat riba kabeh. Masyarakat ngeridit kabeh. Make duit bank kabeh kan teu nurut ka Gusti Allah. Nah, kita ulang ngabohong perdagangan ngabohong kabeh. Maka nagarana pemimpin-pemimpinna nibakeun kagorengan terhadap masyarakatna karena ulah masyarakat teh keneh. Urang terjadi seperti kiki di Indonesia masih alhamdulillah keneh. Lamun urang nyaritakeun di Amerika, beuh. Eta teh geus rajana deui di atas rajana deui. Maksudna raja kitu kazaliman teh rajana deui. Urang lamun nyaritakeun di negara-negara kafir mah, eueuh ketentraman. Mana ya ketentraman teh aya? Di Indonesia mah sakieu masih keneh alhamdulillahirabbil. Sebab loba keneh polisi nu tahajud. Loba keneh 100 anu bangkawarah saurang aya keneh nu tahajud. Ya teu deureus teh saurang ge tuh masyaallah. Urang sok manggihan urang. Eta mah ai bangsa polisi haju Jumat keliling. Ha, eta mah lalagan eta mah. Pencitraan eta mah. Ulah deuleu nu kos kituna tengah malam nyana hudang ninggalkeun baju kepolisianana. Apakah nyana Kapolres? Apakah nyana Kapolda? Tapi tanyana mawa dirina doang ka Gusti Allah. Ya Allah, di tengah peuting kieu abdi lain polisi tapi hamba Gusti. Berang abdi teh polisi teh balok di dieu tanya rangkul. Tapi peuting mah abdi hamba Gusti. Abdi teh sakadar tugas Gusti. Karena abdi teh untuk pengamanan negara dalam negeri. Kebenaran dikersakeun abdi jadi polisi, tapi peuting mah abdi hamba Gusti hampura. Tah aya keneh polisi nu kos kitu. Di mana? Tuh siapa sok kajungi ahina. Tapi lamun eueuh nu kos kitu cilaka, aya pasti. Aya kajian kukumaha ge. Kukula teh kudu disebutkeun ngaranna kula wa jeung polisi teh meureun puluhan. Puluhan aya polisi nu bagus. Sebab naon tatanya kan gak kula. Tatanya, sanggeus tatanya dipake. Emang kiai pernah datang bareng yang polisi? Henteu ngan tanda-tanda dipake aya. Daripada sia nanyakeun haju teh dipake. Bakman ka dieu nya. Jelema sareri ka dieu heran ai. Iya hayang ka dieu tah. TNI aya nu nanya, lain TNI kelas handap. Kelas luhur, punclot. Hanyalah. Terus datang lagi teu penting, kemudian cara-cara ibadah yang bagus bagaimana? Bere kukula teng haju kaciri dipake na lain deui. Nu dipake jeung itu kan kanyawan. Polisi aya nu nanya. Pedagang ge loba nu nanya. Anu dipake aya anu henteu aya. Sia seri bae heran. Kahartieun meureun nya. Nah. Iyalah balikan deui. Ieu adalah ucapan junjunan alam. Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
hati-hati para pemimpin yakni raja-raja nyana bagus mun masyarakatna bagus, nyana jahat lamun masyarakatna jahat. Kejahatan anu ditibakeun ku presiden raja terhadap masyarakatna emang masyarakatna anu bangkawara. Kos gitulah Kangjeng Nabi nyarita nu mantap untuk menyelamatkan anak kieu. Fala tusgilu anfusakum biddu'a alal muluk. Ulah katungkul diri maneh ngadoakeun ka raja-raja moal beres. Urang ngadoakeun menteri-menteri, ngadoakeun gubernur, ngadoakeun raja, ngadoakeun presiden supaya hatina leuleus. Lanapa. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Sakali deui tidak ada. Ulah Kanjeng Nabi ngisaritakeun ulah didoakeun moal beres. Boro-boro urang ngadoakeun nyana sangkilang demo ge nya teu ngadengekeun. Itu ngomong ku doa doang. Ya Allah ya Rabbi, pamimpin abdi di negara abdi, mudah-mudahan nyana dibere luluh hatina. Omong koson. Tidak ada. Ulah deui. Ulah cak Kanjeng Nabi mah ye. Walakin syuguru anfusakum. Tetapi maraneh bae ku ari mah singkat tungkul biziki wa tadarru ilai. Manehna bae. Sebab naon? Kapan bagusna pemimpin tergantung bagusna masyarakat. Jahatna pemimpin tergantung jahatna terletak pada jahatna masyarakat. Atuh ulah didoakeun ketika pemimpinna jahat, urangna bae ku ari mah berlaku nu hebat. Zikir tadarru ka Gusti Allah dengan sendirilah ketika urang geus taat nyana ge kabawa bagus. Sangat prinsipil. Sangat prinsipil. Sangat. Enggak saya mah moal ngaladenan nu teu paham. Lugatak cak Kangjeng Nabi akfikum mulukakum. Bakal nyegah kaula ka aranjeun kabeh cak Kangjeng cak Gusti Allah ieu tah diskusi. Mulukakum ka raja-rajaan. Jadi ketika raja merasa tidak adil, urangna berlaku jujur ka Gusti Allah, nyana bakal luluh. Bakal luluh. Kuari mah kieu bae lah. Polisi galak soteh kanu salah. Ketika aya jelema jahat polisi geus siap pepes tong lagi. Dia. Tapi polisi datang ka imah kiai, masyaallah. Bagaimana lagi? Atuh lain samarangan kiai. Atuh sia eta mah henteu. Ya, itu polisi ge jauhan. Penjahat sarua. Ngan beda jalan doang. Atuh kos gitu. Masya Allah. Lamun terletak pada masyarakat jahat yang jujurna pemimpin, atuh kuari mah urang bae nu bagus. Perbaiki geura diri urang sesuai jeung perintah Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi. Engke ge bakal nerok. Masya Allah karim. Nah, urangna kuari perbaiki hiji, kuari urang ulah ngabohong. Nomor kedua, urang taat ka Gusti Allah, perdagangan ulah make riba-ribaan. Katilu, urang taat ka Gusti Allah dengan cara memperlihatkan taat urang di hareupeun para pemimpin urang. Timbul dedikasi nu rapih. Nyana ge isina. Kok masa sih orang jahat orang bagus aing naon kitu memperlakukan jahat. Isin nyana ge atuh. Ja pemerintah ge boga nurani. Kuari kadeuleun teh boga nurani lantaran masyarakatna teh boga nurani. Lamun masyarakatna boga nurani atuh nyana ge sarua pemimpin. Sakumaha bapa urang ka anak disidrek jagar lantaran anakna nakal. Disidrek ge goblok sia. Ulah sok nurutan kolot teh salat ge kajeun, siap salat. Siap. Cak anak bener tah henteu tah sih. Talian anak lantaran nakal. Bila perlu anak bawa ke kolot untuk mendidik, bawa ke polsek. Tak, nih anak saya. Emang kenapa? Udah nakal, Pak. Masukin penjara. Saya bapaknya.
Ih, cak polisi kok kiamat. Bila perlu dengan bapak-bapaknya masuk situ. Maksudnya jangan polisi. Cak polisi jadi kiat tuh ya. Benar enggak bapak marah antara anak nakal. Tapi lama anak bager. Cek. Aduh. Anak abah. Eueuh deui anu kadedeuleu ku abah iwal teh aceng. Aceng teh buah jantung abah. Masyaallah. Eueuh basa poe aceng. Abah asana rindu ka aceng. Masyaallah. Ku bageurna aceng. Kalot ge. Tuh. Sawah 5 bau yang aceng. Tuh. Toko di ditu tuh. Itu kabeh tuh. Nu saha itu yang aceng. Saksi anak teh iya abah jadi kieu abah. tah kan nah kolot ke anak galak anakna nakal, kolot ke anak bager anakna bager. Pemerintah presiden nakal ka rakyatna nakal, presiden bager ka rakyatna bager. Atuh kuari mah lamun kos kitu carana urang bae kuari mah ka Gusti Allah bizikri wat tadarru. Ke dengan sendirina pemimpin urang bakal bager. Nah, kuari di Indonesia ya. Di Indonesia kamari ieu presiden teu wauh jeung kiai. Teu wauh jeung kiai. Sama sekali presiden Jokowi teh teu wauh. Demo atas nama kiai. Nyana kan aya penasehatna. Oh, berarti kiai ye lain lalagaan ieu kos kieu. Nah, keinginannya apa tuh presiden? Keinginannya, tuntutannya itu yang macam-macam si Ahok. Oh, begitu. Tanganilah dengan cara politik seperti eta. Cat 180 derajat. Woi presiden, masya Allah, ka kiai deket jasa. Bahkan nu lain kiai ge dianggap kiai. Kebablasan ya. Kebablasan. Atuh masa segede tipu doli dianggap kiai ku presiden. Jatah mah bajingan kiai sebenarnya. Aduh. Kebablasan presiden. Aduh. Terus nyana datang ke kiai lantaran kiai membuat kebaikan di mata presiden. Presiden membalas kebaikan. Sarua ta ieu keur contoh bae. Atuh kan nyana nyin bagus berarti kan kunjungan ka naon gitu ngaranna ka kiai walaupun kunjunganan teu ikhlas. Entelah. Alah boga kahayang ka jeung hukum ge. Kan masalah heula daripada teu wau. Ieu eta kan tah kamari set lantaran kiai boga kahayang dibalas dengan kahayangnya. Eta ieu kenerobkeun hadis. Kenerobkeun hadis ketika masyarakat takwa ka Gusti Allah, zikir tadarru, masyaallah, presiden ge bakal. Tadina presiden teu nyahueun ka marhaba. Kuari nyana di istana geus kieu we. Marhaba. Keur ngapalkeun marhaba Jokowi. Lantaran wau jeung kiai-kiai jadi can bisa marhaba. Ya, tadi nanyana kebangsaan bae. Indonesia Raya ka gitu. Kuari mah kieu marhaba. Marhaba ya Nurulain. Ku sebab atuh kadeng kiai kudu bisa marhaba tuh. Kumaha lamun presiden kebeneran keur muludan, datang nyana keur muludan kiai marhaba. Masa batur marhaba nyana nyamun. Geus kan si teh nyamun. Nah, ieu kan bagus. Boga kahayang kiai ke presiden. Catat. Kuari presiden boga kahayang. Dibales. Urang jahat, presiden jahat. Urang bager, presiden bakal bager. Tah nu mantak ieu prinsip sangat prinsipil. Teu kaarti gue nya. Dah. Akiku buluk aku. Terlalu gede meureunanan urang mun nyaritakeun presiden jauh urang mah urang lembur. Geus bae urang jeung lurah. Lurah urang teh presiden urang. Ketika urang bager masyarakatna, lurahna ge bakal bager. Nu mantak deuleu ge. Lamun masyarakatna buah kawarah, lurahna ge bakal kawarah. Lamun masyarakatna balager, atuh lurahna ge bager. Nu mantak deuleu ge, muharam.
jahe-jahe dibabagi ku lurah. Masyaallah. Eta kan kabageran. Urang mah urang luhur teuing ke presiden mah ieu bae lurah. Sok urang bager, lurah bakal bager. Isineun nya kan. Isineun minimal nya lamun nyeun kejahatan teu kadele ku mata urang. Teu kadele ku mata urang. Urusan jahat mah tuh urusan nya jeung Allah. Misalnya nyana mabok, asal ulah di hareupeun urang. Tapi kan aya lurah nu mabok di hareupeun masyarakat. Henteu ieu mah, di hareupeun masyarakat Pak, make kopeh lencos. Sorban. Bari matana mah beureum sarua. Lurah sia tah mah. Lurah ieu teh bager. Aduh. Nah, ialah prinsip sangat luar biasa. Kabageran presiden terletak pada bageurna masyarakat. Kejahatan presiden terletak pada jahatna masyarakat. Ku ayana sakitu ketika presiden jahat, ulah didoakeun ku urang. Ulah urangna bae nyeun kahadean ja bakal robah ieu. Nu teu nyahoon mah Ki Golkar. Ngadoa geus kieu-kieu. Jalain ngadoa ieu teh mah. Hayang naon kana? Aing hayang ngileuk ka dieu heran. Ya Allah, ya Rabb. Ya ngaji menghadapi bulan haji kieu. Intaha. Fa'lamu dzalik. Kanyahokeun ku anjeun. Tadarruj jeung zikir lah sing loba urang sebagai masyarakat. Wa malubi amalkeun abeh presiden urang, abeh gubernur urang, abeh bupati urang, pemimpin urang terbawa bagusna ku bagusna urang kabehan. Mudah-mudahan urang kabehan bisa taat ka Gusti Allah sehingga pemerintah urang bisa taat ka Allah. Negara-negara urang teh bisa maju jeung makmur, jujur jeung adil, terletak pada keadilan jeung kejujuran urang. Walhamdulillahirabbil alamin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu a'lam.